maneh jadi kieu. Baheula maneh jadi salah sahiji jelema anu ku urang didamba. Soalna timimiti omongan, tindakan jeung kalakuan jadi picontoheun batur jeung babaturan. Tapi naha ayeuna saprak pegat jeung urang maneh jadi beda. Omongan siga nu teu nyakola, kalakuan jadi jauh kana tata krama. Sigana lingkungan maneh nu ayeuna jadi penyebab utamana. Atawa sigana kabogoh maneh anu ayeuna teu bisa mawana, mawa maneh kana jalan anu kuduna. GWS nya, mudah-mudahan esok lusa maneh jadi maneh nu ku urang dikenal baheula.